Naon cenah ibu da abdi mah teu ngarep-ngarep nanaon masih jagong teh ibu, justru cenah sabab ece teu ngarep nanaon Allah ngadongkapkeun rezeki cenah mangga hoyong ditampi ku ece. Gusti hatur nuhun ibu mugi berkah. Wih we eta nu masih jagong teh bu di jalan papanak jeung si ece anu tadi nu naros nyanak naon cenah ce eta. Alhamdulillah ece ibu Saripah teh laras-laras cenah jalmi soleh, abdi dongkap nyanak jagong uihna dibekelan hayam eta ngahuleng anu naros teh bu. Teras we dina sirahna teh aya gambar lampu kitu jreng aya ide cek gerentes hatena init jagong balikna hayam. Lamun init duren setengah karung wah bisa jadi doma cenah ieu balikna. Upami urang hoyong nalukeun jalmi mah gampang, teu kedah ku peureub teu kedah ku bedog lain ku otot kawat tulang taleng urat kabel pamun teu asbes sanes, tapi ku kasaean diantawisna ku silaturahmi. Janten lamun hoyong nalukeun jalmi anu sebel ka urang anu amek ka urang gampil ibu penakan we bari barang canak cobihan geur da leuleus atuh bu. Sanes ngajingjing bedog bari diancam sanes, tapi silaturahmi bari barang canak tuangeun jeung sajabana insyaallah batur jadi leuleus hatena urang jadi ningkat rasa kadeudeuhna moal aya dendam jeung sajabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal umura bitadbirihi wa addada tarkiba khalqihi fi taswirihi wa zayyana suratal insani bihusni taqwimihi wa amarahu bitahsin khuluqihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah istafiyika wa habibika wa ala alihi wa ashabihi alladzina adharu si'arul islam minaz zulumatil kufri wa kubihihi amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha aqbilu dinal islam fa innahu haqqun wa ghairuhu dhalalun wa kufrun. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah anu maha agung anu maha kawasa kana usik malikna urang sadaya mafarinan ka urang sadaya na kasehatan kasalamatan sinareng kabarokahan. Oge mudah-mudahan urang digolongkeun janten jalmi anu dirahmat dipikanya aku Allah sareng dijantenkeun jalmi anu ngagaduhan rasa kanyaah ka sasama urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos anu kalintang saena ibu pribados sajanaraskeun deui hanca anu katunda nyaeta perkawis ningkatkeun rasa kanyaah hate urang ka sasama urang. Sakumaha anu parantos kauninga tina pangaosan anu katunda nyaeta nembe 3 perkara anu kadugikeun. Hiji ngaduakeun batur di tukangeunana mangga uihan deui hiji ngaduakeun batur di tukangeunana. 2 ngemut kana jasa kasaean batur ka urang. Anu katilu ngaraba kana kasusah batur. Kaum ibu rahimakumullah urang teh kedah gaduh tekad abdi kedah janten jalmi Islam anu ageung kanyaahna. Upami orang teu aya tekad biasana teu aya target kadituna moal aya progres maksadna moal aya kamajuan moal aya perubahan. Cobi kunaon urang teu apal juz amma sabab teu aya target. Kunaon teu apal-apal da teu aya target ngapalkeunana. Kunaon ngaos Quran teu dugi ka sa juz sadinten jawabanana sabab teu aya target teu aya targetna. Upami urang ngabandring bari kata aya target tong heran lamun tatangga urang ngajerit, tong heran upami mertua urang ngiri ngagoak barenyut sirahna gara-gara peluru nyasar sabab teu aya target anu ngabandringna. Kedah jelas targetna tah sami dina ilmu hate oge kitu ningkatkeun kanyaah hate ge sami kedah aya targetna. Janten kedah buleud abdi nekadkeun dina hate kedah jadi jalmi anu pinuh ku kanyaah. Abdi hoyong janten rahmatan lil alamin ulah jadi jalmi anu sok maruman lampu batur
anguran mah jadikeun ieu diri cahaya anu nyaangan batur. Lamun hiji ruangan poek ulah ketrak-ketrok mamake itu, tapi usahakeun nyana ke lampu, sabab ku lampu jadi nyaangan ka balarea. Makana upami hoyong ningalikeun agungna ieu Islam sing jadi sapertos Kangjeng Rasul. Anjeunna henteu nyanyanak pecut, henteu nyanyanak pedang, henteu nyepretan ku pecut, henteu nyingsieunaan ku pedang, henteu. Tapi anjeunna ngahurungkeun rasa kacinta sareng kanyaahna sehingga jalmi tunduk turut tumut ka anjeunna. Lamun saatosna aya peperangan eta mah saukur ngajenan kana kajahatan musuh we. Merjuangkeun ijahna agama, mangrupakeun amar ma'ruf nahi mungkar anu jauh tina nafsu, sadayana ge dibungkus ku kanyaah. Saatosna eta pinuh ku kanyaah ka cinta sehingga dakwahna tiasa ngarubah sareng ngagugah ka jalmi. Anu kaopat supados ieu hate ningkat kanyaahna ka sasama urang teh nyaeta afsus salam bainakum. Sebarkeun salam ka papada anjeun pisaur Kangjeng Rasul. Salaresna ibu salam teh mangrupakeun doa kanggo sasama urang umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu hartosna mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun kasalametan, rahmat sinareng kabarokahan kanggo anjeun. Diraos-raos ku pribados da moal aya anu tiasa nandingan kana kahebatan salam urang. Moal aya. Selamat pagi, dah pagi bu anu disalametkeun ge nya. Selamat malam, naon anu disalametkeun? Malam. Kinten-kinten urang tos salamet teu acan. Cantang tos, da malam anu disalametkeunana. Good morning, naon anu digudkeun? Morning nya. Aya deui cenah salam olahraga, naon anu disalametkeun? Olahraga. Cobi bandingkeun assalamualaikum, mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun kasalametan kanggo anjeun. Warahmatullahi sareng mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun kanyaahna kanggo anjeun. Wabarakatuh sareng mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun kabarokahan pikeun anjeun. Aduh eta teh doa bu luhur eta doanana teh mangga pilari di alam dunia anu tiasa nandingan kana kahebatan salamna urang. Moal aya janten biasakeun ngucapkeun salam lebet ka bumi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi eta bumi bade kapalingan bu gara-gara urang ngaos salam jadi salamet teu jadi kapalinganana. Ye apan tadi ge aya doa kasalametan dina salam urang teh nya. Urang ameng ka bumi babaturan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiasa jadi anu tadi narek parasea teu cios ta pasean gara-gara salam urang. Apan tadi ge ngalungsurkeun rahmat Allah jadi saling pikanyaah deui, tentrem deui rumah tanggana. Atuh sakali-kali mah lebet ka Indomar ge bu ucapkeun salam cobian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sur urang teh. Dan nu ti lebet teh ngajawab bu waalaikumsalam cenah kitu. Keun atuh da urang teh mayoritas jalmi Islam di negara urang teh. Nah jadi izin ngucapkeun salam. Bisa jadi atuh di Indomar teh arek aya bangsat gara-gara salam urang atuh teu jadi ngabangsatna. Pan tadi ge aya kasalametan dina salam urang. Sanu terang di Indomar teh aya jalmi nu paburantak rumah tanggana. Wasilahna salam urang atuh jadi beres-beres deui nya. Sanu terang atuh aya jalmi anu arek bangkrut usahana. Wasilah doa urang jadi berkah deui ta usahana. Pan aya doa kabarokahan dina salam urang teh. Aya atuh preman di sisi jalan cobian assalamualaikum sur urang. Waalaikumsalam sur preman teh. Sanu terang jadi tobatnya. Serius ieu bu. Urang mah sok kikir, sok pelit ngucapkeun salam. Padahal ieu anu leres-leres ngaleuleuskeun ngabersihkeun hate urang. Asalkeun ngucapkeunana dina kaayaan ikhlas. Nutup cariosan dina HP ku salam. Biasana barudak mah udah dulu ya, bye bye cenah kitunya. Naon coba ngambai kitu. Salam. Sareng lamun urang ngucapkeun salam ka batur teh ibu anu paling untung mah urang anu ngucapkeunana. Cobi ya contohnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga jawab bu. Waalaikumsalam. Amin amin saur pribados teh nya. Pribados ngadoakeun ka ibu, ibu oge ngadoakeun ka pribados. Ngeun bentena pribados mah hiji ngucapkeunana, anu uwih ka pribados mah puluhan.
anu ngucapkeun mah anu paling untung ibu. Padahal ngucapkeunana sunat, ngajawabna tapi pahala anu pangageng namanya nya anu ngucapkeunana. Sabab teorina kitu anu uihna bakal seueur ka urang. Makana upami urang hoyong gaduh hate anu sae, hate anu pinuh ku kanyaah, sebarkeun salam saur Kanjeng Rasul. Absus salam bainakum. Anu kalima, Kangjeng Rasul parantos maparin wejangan ka Abu Dzar Al-Ghifari nyaeta kedah seueur gaul gumul sareng jalmi miskin. Cobi parios diri urang sering menakan anu langkung ti urang atanapi sering menakan jalmi anu sahanapeun ti urang. Teras parios HP urang tingali sabaraha nomor kontak jalmi anu miskin. Seringna urang ngahubungan jalmi anu miskin atau sok nguntungkeun urang wae. Biasana urang mah kan seueur menakan jeung anu nguntungkeun kana diri urang wae nya. Kanu beunghar, kanu sok merek, kanu sok muji kitu. Padahal justru gaul gumul jeung jalmi anu kurang eta anu bakal ngaleuleuskeun kana hate mah ibu. Gaul jeung jalmi aya mah urang biasana jadi miskinnya. Gaul jeung jalmi anu gareulis urang jadi butuh. Nya kitu elah teorina kitu. Janten seueurkeun gaul sareng anu miskin sahanapeun urang. Insyaallah eta ngaleuleuskeun hate sareng ningkatkeun kanyaah urang. Anu kagenep hiji deui ibu, nasihat Kangjeng Rasul ka Abu Dzar teh nyaeta silaturahmi. Sok sanajan ka jalma anu sok awon ka urang ge anger we urang teh kedah silaturahmi. Silaturahmi ka jalmi anu sae ka urang biasa eta. Sae eta ge ngeun tingkatanana biasa. Silaturahmi ka jalmi anu sae henteu ka urang, awon henteu ka urang, eta anu langkung sae. Tapi silaturahmi ka jalmi anu awon ka urang eta anu istimewa mah bu, jeung paling ningkatkeun kanyaah hate teh eta. Da padamelan berat deui eta. Ngan anger we kedah dilatihkeun cobian bu. Soalna pasti aya wae anu sebel ka urang mah nya. Ye aya wae bu. Kangjeng Rasul anu sakitu mulyana aya anu sebelnya. Piraku urang anu pika sebeleun asli urang mah ye. Piraku teh anu sebelnya. Aya wae bu, sok sanaos orang leres ge aya we kitu. Saur sapalih ulama, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Lamun bahasa Indonesia nama kieu, berbuat baiklah kepada manusia niscaya engkau akan memperbudak hati mereka. Upami urang hoyong nalukeun jalmi mah gampang, teu kedah ku peureub, teu kedah ku bedog, lain ku otot kawat tulang taleng, urat kabel pamun teu asbes sanes. Tapi ku kasaean di antawisna ku silaturahmi. Janten lamun hoyong nalukeun jalmi anu sebel ka urang, anu amek ka urang gampil ibu. Penakan we bari barang canak cobian geur. Da leuleus atuh bu. Sanes ngajingjing bedog bari diancam sanes, tapi silaturahmi bari barang canak tuangeun jeung sajabana. Insyaallah batur jadi leuleus hatena, urang jadi ningkat rasa kadeudeuhna. Moal aya dendam jeung sajabana. Sabab salah saja nu bakal ningkatkeun rasa kanyaah teh maparin hadiah nalika silaturahmi. Pan di bumi teh sok seueur acuk anu teu kaange nya. Ieu ece amang manawi kaango, kanggo damel tuh ibu. Naon we barang-barang di bumi anu kira-kirana teu pantos kaango ibu? Pasikeun. Da urang mah sok seueur mikirnya. Aduh cenah asa lebar. Mangkani cenah ieu baju teh loba kenanganana. Ibu kenangan-kenangan pokoknya kenangannya berakhir sampai di sini gitu we. Upami urang seueur mikir biasana sok jadi kikir, arek ngantosan dugi ka kumaha, arek rarobeg ku beurit, arek seep dugi ka diroweg anjing. Antugna kan ka ditu teh jadina naon? Hadiahkeun, sodakohkeun barang-barang teh kanggo batur. Pan ningali parabot di dapur, seueur anu kaange nya, kuatan dibubrukeun jadi runtah. Hadiahkeun ka baraya tatangga anu kirang mampu atawa ka panganten anyar anu butuh bu. Neng ujak manawi kaange ieu katel, ieu langseng, ieu panci, paralun, ieu mah sanes bari ngawirang ku barang tilas. Ieu mah manawi kaango, manawi peryogi. Mugia tiasa kamangfaatkeun. Da barurungaheun atuh ibunya. Panci teh dekok, saur urang mah butut, Bu. Tapi saur panganten anyar mah komo bari butuheun mah barang idaman eta teh. Pokona mah silaturahmi bari biasakeun cacanakan. Nyanak barang aralit dina pesak teh aya permen bagikeun kana sagigireun urang teh ceu ieu punten bari ngasongkeun permen sok da benten bu karaosna benten
beuki ningkat erat uhuwah urang teh. Murang kali urang jajan atau jajan ka warung gitu, jajan waper contoh. Ningali babaturan teka ngacai we hayangeun. Jajanan babaturanna oge da moal 2 juta ngajajanan babaturanana. Da urang mah seueur mikir kana mere teh nya. Antugna kadituna jadi kikir, Bu. Kikir kadekur buntut kasir 7 meter. Ceuk saharukan mah mereket jahe merege hese. Danu pugu mah tuangeun urang seueur kabuangnya. Barang-barang seueur kabuburu-buburu, seueur ruksak teu pugu. Janten naon ari tos kitu. Bade dikarungan dicanah ka kuburan. Pokona biasakeun dina silaturahmi cacanakan. Sok sanajan ahli teu sawios, Bu. Dan nilainya nama aya dina kaikhlasan hate koncina ikhlas. Aya carios kieu Ibu nya pribados emut karena carios Ibu Saripah namina teh anu katelahna bagur pisan sahinggakeun setiap jalmi anu ngagaduan rejeki teh sok hoyong we masihan ka Ibu Saripah teh kaleresan cenah aya nu panen jagong. Waduh cenah ieu panen alhamdulillah Bapak saya pisan panen jagong teh urang pasiannya Ibu Saripah. Oh nya Bu anjeunna jalmi bager teras we ngawadahan sakantong eta jagong teh bari dianturkeun ka bumi Ibu Saripah di jalan papenak sareng ibu-ibu teras we naros bade ka mana ceuk bade ka Ibu Saripah kaleresan gaduh rejeki saalit. Ibu Saripah teh jalmi bager pantes asana teh cenah dipaparinan hadiah. Oh nya cenah leres salam we cenah abdi ka Ibu Saripah nya mohon saur si Ece teh akhirna pasikeun we eta jagong teh ka Ibu Saripah. Alhamdulillah cenah saur Ibu Saripah teh jazakumullah khairan katsira. Atuh Ece cenah meuni kedah ngarerepot ngirim jagong sagala nya eta cenah teu terang kumaha abdi teh emut we ka ibu teh ieu mah tos rezeki ti Allah mangga ditampi. Ya Allah Bapak urang mah teu gaduh kebon teu gaduh jagong Allah lautan rezeki Allah maha beunghar maparin rezekina kangge urang. Saur Ibu Saripah teh gaduh naon cenah pa di bumi. Alhamdulillah Ibu kaleresan urang teh aya ayam jago entos cenah wios dieukeun dicana ku Ibu Saripah eta hayam ka meumeutna bari dipasikeun kanu masihan jagong. Ece cenah hatur lumayan hoyong ditampi ieu hayam. Naon cenah Ibu teh abdi mah teu ngarep-ngarep nanaon masihan jagong teh Ibu. Justru cenah sabab Ece teu ngarep nanaon Allah ngadongkapkeun rezeki cenah mangga hoyong ditampi ku Ece. Gusti hatur nuhun Ibu mugia berkah. Wih we eta nu masihan jagong teh Bu. Di jalan papanak jeung si Ece anu tadi nu naros. Nyanak naon cenah ceuk eta? Alhamdulillah Ece Ibu Saripah teh leres-leres cenah jalmi soleh. Abdi dongkap nyanak jagong uihna dibekalan hayam eta ngahulang anu naros teh Bu. Teras we dina sirahna teh aya gambar lampu kitu jreng aya ide ceuk geurentes hatena init jagong balikna hayam. Lamun init duren setengah karung wah bisa jadi doma cenah ieu balikna. Tersusun we strategi toma Bu ngeun cenah ka mana ieu neangan modal duren. Ingat we cenah aya babaturan nu dagang duren ceuk cenah kuring teh rek nyanak heula duren setengah karung naon cenah loba-loba teuing cenah cicing tenang perkara mayarna mangke sore dijamin beres pokona mah cicing lah aya proyek bari ngabayangkeun untungna gede Bu. Nya doma teh ya tuh hargana sabaraha. Akhirna duren diangkut ka bumi Ibu Saripah. Assalamualaikum Ibu cenah ieu hoyong katampi ya duren kaleresan abdi gaduh rezeki langkung. Bapak cenah alhamdulillah cenah saur Ibu Saripah teh kanggo naon cenah ieu duren teh miseur-seur teuing mending repot Ece ye Ibu ieu rezeki ti Allah hoyong ditampi cenah jazakumullah khairan katsira. Bapak cenah teu ngali nemege rengse cenah anu masihan jagong ayeuna tos dongkap deui duren. Allah malautan rezeki urang teu gaduh kebon teu gaduh duren alhamdulillah aya rezekina kanggo urang. Aya naon cenah bapana di bumi cenah Ibu kaleresan urang teh tos teu aya naon aya ge nog hayam anu tadi nya wios Bapak dieukeun urang bahankeun ka si Ece anu tos bager ieu. Ece cenah hatur lumayan ieu abdi gaduh rezeki saalit hoyong ditampi bari ngasongkeun nog 2 siki Bu dina keresek atuh ngagubrag si Ece nu tadi pingsan di dinya nya hadiah kanggo jalmi anu teu ikhlas. Komo bari ngarep-ngarep jiga kitu mah wilujeng we wilujeng sangsaranya. Sami Bu dina bentuk nu sanes oge sapertos urang sumbang sambung jeung sajabana urang teh kedah saikhlasna samampuhna eta salaresna anu janten amal soleh sok sanajan saalit
ayeuna da rungkah deringkid oge rungkah rongkah tapi dina hate hayang katingala wow misalkeun nya hayang supaya dipulang. Wah eta mah bahan cilaka Bu, kan aya caritana anu punten anu nyamungan puluhan juta cenah kitu ngadona mobil jeung motor. Tapi niatna hayang dipulang sabab manehna arek aya maksad cenah engke pas saminggu deui kaleresan Bu arek aya maksad manehna teh eta anu disambungan tadi teh anu puluhan juta jeung dihadiahan mobil teh kacilakaan maraot we sadayana atuh sararea curik saredi nya ari batur mah nyeng cerikan nu cilaka si eta mah nyeng cerikan duitna jeung harta nu teu balik deui nya. Nah eta mah bahaya jadi engkina wilujeng DTA derita tiada akhir cenah kitu. Sing ikhlas Bu kajen saalit tapi insya Allah husul ke Allah dugi ke Allah atuh cenah era dari piomong ku batur mending dicarios ku batur daripada tedugi ke Allah Bu, daripada hoyong sohor harta beak duit ledis terjadi amal naudzubillah sok gentos niatna teu sawias ageng oge nyumbang nyambung atanapi nyambungan jeung sajabana tapi niatna sodaqoh karena Allah mugi janten manfaat kanggo batur sareng mugi janten amal soleh kangge urang kitu Bu dina hate teh bade dipuji bade diomong bade dipulang atawa henteu sanes urusan abdi mah lain ngarep pamuji jeung pamulang jelema tapi urusan abdi mah ngarep pamuji jeung pamulang Allah kitu kedahna. Gampil dah Bu hoyong nyerikeun diri orang ikhlas atawa henteu mah dina subang sambung ya cirina dimanakeun urang nyambungan aktif maka nulung kanu butuh ge jeung sedekah kanu susah leuwih aktif gitu cirina dimanakeun nyambungan kanu hajat biasa wae nilaina tapi mereka fakir jeung miskin langkung ageng deui eta nu asli mah Bu subang sambung mah gitu. Salaresna mah sanes kanggo nganilai batur Ibu tapi urang teh kanggo ngaraba diri nyalira we ibunya da sok urang mah sok kabiasaan tadi si euceu eta da si euceu itu sanes kitu Ibu pariksa dirinya ari abi kitu henteu nya ari abi kieu henteu nya kedahna kitu dina ngaos sama ibunya wih deui mangga seueurkeun silaturahmi bari nyeueurkeun mafarin hadiah atanapi sedekah anu ikhlas naon wae bentukna mah bade ku harta bana ku tanaga, ku pikiran, ilmu jeung sajabana da teu terbatas sedekah teh Ibu ngobrol dina riungan teras ngobrolkeun deui ilmu pamenak ti madrasah diteparemakeun ka sahib-sahib Ibu anu teu ngiring ngaos sami eta ge silaturahmi dibarengan sedekah ilmu sok sanaosa alit sok sanaosa ayana tapi ikhlas insyaallah beuki ningkat ka nya hate teh Bu insyaallah beuki ningkat ukhuwah urang upami tos ningkat rasa kanyaah dijamin Bu moal aya awon sangka ningali jalmi moal aya iri dengki ningali jalmi moal hese meureun kana mere moal pelit kana boga bagi moal aya kasombongan moal aya ngawiwirang moal aya kaamek ningali jalmi moal aya nyepelekeun ka jalmi moal aya saling hina saling pojokeun saling bentaran dina kabeda teh kan urang seueur kabeda nya Bu nya boh kahoyong boh pamikiran da urang teh beda hungkul ieu teh keundan tos sifat urang sapertos kitu moal aya curang jeung jahat ka jalmi moal Bu insyaallah kahirupan janten runtut raut sauyunan silih beungkeut tali kadeudeung saling asah ku tali kaheman hirup pinuh ku kahurip tong borok kulawarga bangsa jeung nagara ge insyaallah bakal santosa Bu. Mugia urang tiasa ngisi kahirupan ieu kamardekaan ieu mugia urang tiasa ngisi ieu kamardekaan saling pikaheman saling pikanyaah antara urang sadayana amin ya Allah ya robbal alamin. Hiji urang teh ngadoakeun batur di tukangeunana dua ngemut kana jasa kasayaan batur ka urang tilu ngaraba kana kasusah batur opat sebarkeun salam lima gaul sareng jalmi miskin atanapi sandapeun urang genep silaturahmi bari maparin sedekah anu ikhlas mugi hate urang makin ningkat rasa kanyaah jeung kacinta ka sasama urang amin ya Allah ya robbal alamin. Sakitu anu tiasa kadugikeun mudah-mudahan ageng manfaatna khususna kanggo abdi nyalira umumna kanggo ibu sadaya anu sami-sami ngadangukeunana amin ya Allah ya robbal alamin. Larasna murni lungsur ti Allah
lepatna murni tina kabodohan pribados kalayan ditutup ku doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.